Besti, ya ti kamari nu naranyakeun wae. Spill resep isian risol cenah teh. Ya, aya nama orang sepilnya tengetkeun regepkeun lalajoan nepi ka angeus. Tah ieu nu dikusang kaseng teh nyaeta bawang bombay, mentega jeung bawang putih. Dioseng sing nepikeun ka seungit, tambahkeun cai, terus gebruskeun ayeuna wortel jeung kentang. Ieu teh beku nya Besti tina freezer soalna. Tah pokona mah kieu we tahapanana teh nya antepkeun heula sing nepikeun ka ngagolak bari dibumbuan. Bumbuna mah uyah we jeung kaldu tong digulaan sabab urang rek make susu kental manis. Tah ayeuna susuan pokona mah rasa-rasa we sesuai seleranya ieu teh make takaran. Pokona tahapanna siga kitu, bahanna siga kitu. Tages ngagolak sekirana geus asak, ayeuna asupkeun we si bawang daun jeung seledri, tong poho ieu ulah kaliwat ladaku merica bubuk. Tah lamun geus asak geus karasa asupkeun larutan tepung terigu. Ulah gale we pokona mah lamun rek nyieun rogut ayam ieu tinggal namahan ayam suwir. Terus amun anu hayang leuwih premium mah makena susu cairnya tong ku cai Besti. Jadi kental manisna tong loba teuing saeutik we payang ngaamisan kitu tah. Lamun geus blubuk-blubuk siga kieu eta berarti geus asak pareuman komporna terus tambahkeun parutan keju. Lamun nambahkeun parutan keju nya posisi si kompor teh kudu geus parem Besti ngaras si kejuna teh henteu ancur jadi tetep karasa kitu aya bulir-bulir kejuan. Pokona mah lamun ditambah hayam jeung susuna susu cair geus we Besti ngan ngajualna ulah hayang 3.000 kudu 5.000 hiji anu premium mah.